Ah, burung. Ah, nah keparem deui. Halo bos, gimana bos? Rumah. Lima. Ah, bos. Tuh, ieu motor mogok di kaum. Ieu mogok loba kunaon dan dihirungkeun mah dilangsamkeun mah burung. Ngan cuman pas digas jadi parem. Oh, oke kadinya. Oh, pertemuan nek. Oh. Oh nya, siapa? Hitungannya atau lila? Oke, nun. Mana aja lemah tadi lila teuing setengah jam. Kapan telepon di? Telepon di sudah. Aktif deh nomornya. Lontong ieu mah ieu. Ngagawean motor teh. Duh, namanya teh kemawa. Kumanya. Hubungan dipegati. Aduh. Jenis sangka begal meureunnya. Sepi. Aya ieu. Bantuan, hare-hare we nya. Padahal mah da sugan we. Iya mogok motor waduh di ieu teh aya di starter mah urung baru manglang di starter mah urung tuh ini yang pas di gas tuh parum wah buah kunanya pas dibajukan parah. bareng nah, orang kelebihan kenapa matosnya ngadorong seketika-ketika kabur senang bareng lumayan kepengesan kieu nya. Berapa kilo ya? Lumayan ya 1 kilo mah. Aneh mah ya, ari motor A di mana? Hah? Oh, deui tadi teh asa di ditu. Alah, Teka inget. teh heula atuh. Hah? Teh ka ditu. Oh, nya nuhun pisan. Wah, assalamualaikum. Teu bae jeung mah teh. Ngeprank dewek jeung mah. Ah, jasa jelema goblok gitu mah. Kira aku udah kudu nyokot motor itu. Duh, jauh. Kayak 1,5 kilo we itu.